Bebesanan Kang Ibing jeung Mas Sastro dirah-gerah ku bintang tamu Ajat Sudrajat. Perantos modal ki lucu naon ieu teh. Wis, Mas Sastro sugan teh saha? Cumoon. Di mana itu, Mas? Nyetak dieu nya abdina teh tut ngangan anjing, uk anjing teh anjing ngerti. Ngalongit. Leungit kumaha tuh? Cumoon manawi kitu nya teh abdina teh kitu we, tadi teh mudang kitu nya aing mudang rulakan. Anjing abdin teh aya menawi adieu gitu tak bisi we ieu ngecemplung kana balong punten gitu pangubekeun gitu ieu mah. Is nya kita tadi ge kuring mah di dieu nungguan balong eueuh anjing eueuh naon entong gitu atuh ieu sing ngawatosna we tadi atuh. Nyakeun ke urang teh lain ngabedahkeun Mas. Aduh entek puku atuh abdi kerjana meureun ngajantengan di dieu we mah teh nya. Ada malil atuh bulan hareup bedahkeun. Panes ieu melak lauk naon ieu? Nah eta ari melakna mah ieu teh melak lauk emas. Cumoon teh asa ente rumah sak gimana melak lauk. Is lain lauk emas teh lain Mas Sastro lain Mas maneh. Cumoon jantenna ke kumaha teh? Ieu mah. Hah? Cekiah teh kumaha eta? Teh jeung sia-sia tuh. Cumoon ieu mah. Bapak gitu. Nyata bapak nabi teh leungit. Sarua jeung anjing nah kitu. Lain ieu teh Mas. Kita kuring teh keresep ka balong. Cumoon kerajinan we nya ieu mah. Lain kerajinan, rajin meureun. Cumoon da eta tuh salah ngomong wae dieu nya. Urang teh keur melak lauk ieu teh Mas. Cumoon Di pelakan kamari teh lauk emas. Di pelakan nilem. Beak kamari mah lieur, pelakane betok. Aduh, untuk kira-kira eta bedog tiasa di balongan gitu. Ieu lain bedog. Di mana aya nu melak bedog? Betok. Cumoon betok gitu. Ya, dari kulauk emas masuk beak ku sero. Taknya gitu sorok tiasa gitu nya. Aduh, untuk sampai kita sorok. Mas lila-lila mah kuring dialungkeun ka balong. Cumoon kumaha? Lain soro, sero. Oh, cumoon. Sero teh nubukeun kana lauk lah. Oh, jangan si lauk teh di kananku soro gitu. Nya, Cumoon. Terus satu mata. beak lauk piari kieu mah. Lain eta Mas, eta gimana tuh? Pasal mah nya upami kitu mah atos we upami ente resep kana lauk mah pelak naga di dinya ta. Jika nak resep eta. Cumohon. Cumoon. Lain ai Mas tos di mana itu? Apa nabi teh geus ngomongna kasiak gitunya. Jadina teh abi teh keur nengan anjing gitu. Lain. Cumoon. Ieu mah nu sajing atuh da kolot. Cumoon. Aya teh make sarung disinglitkeun ka luhur eta geuning ka handap teu make naon. Aduh kailapan panginten ieu bogona we hayang ngalauk. Ieu mah bogo dugi kaki ieu make hayang ngaloca apunten lain nya atuh untuk sangti ieu. Cing atuh ngarakeun. Lain ieu teh Mas asa kebeneran ieu. Wis kebeneran aku mah. Heeh, urang wawuh tiba heula. Atuh cumoon pan urang teh tos lamun pan mah geus serapat karet kitu nya. Nya, Mas jeung kuring teh bat diparengkeun rek bebesanan. Untuk buku-buku siapa mah make jeung aya naksir ka anak urang. Lain kitu anak kuring. Ajat. Kapan jeung anak emas? Oh, si ngajak paingan minang lho. Nyet eta urang anak urang si Ponirin. Lain Ponira. Ponira. Oh, eta inget anak urang teh kitu da aya kerutikna mah eta teh disebutan si Jenang atuh. Anak urang teh. Si Ponira si Jenang. Paingan eta budak kan mus-mus ngalungit jeung eta teh jeung anak maneh kan. Nya, jeung si ngajak. nya. Atuh untuk sangka. Nu matak Mas. Kapan ari jodoh mah nya Cumoon. jodoh pati Rembang meureunan Tegal Pekalongan eta ge geus sararea kuku loba aya kasih jenang teh teh. lain jodoh pati Tegal Pekalongan ieu mah jodoh pati bagian Cilaka mah pan urang teh sareng terangnya. Oh, Cumoon atuh liwati bapakna we nu nyaho gitu tah. Ayeuna teuing jeung Mas rek bebesanan.
lain kira-kira iraha urang hajatnya masnya kayak tangan entok waka anu ngeunah-ngeunahna ieu mah ye kira-kirana ieu sing ngajak teh digawe apa henteu ye geus hebat lah hebat kumaha isuk-isuk mawa tolombok entok kitu nu bener ye iya mas eta teh urang teh geus maju janten geus majeng iya ayeuna mah alhamdulillah urang tinggal ngabimbing we nu jadi kolot cuma kumaha budak teh kelakuanana teh geus lah bager wah nu leres ya bager pisan ana basa ayeuna teh manehna nulungkeun anjing urang main ngalungnya asuh ari ka tumitoaeun janten teh kitu malah umpami ngolok namanya beuleunya manehna rasna tak kumaha lain ka urang teh teh ai hajat teh besanan mas cemoon ieu teh anu kuring teh kabingung teh urang persiapan teh kudu rea meureun nya kitu atuh hari hayang eta lebe nos tanyakeun lebe lah teh ulah yo meuni jika teh asa jauh yo jolebe wae ai urang mah lain euy mah lebe teh ieu rek minta bantuan bedakeun balong nya teu naon eta mah jadi urang ge loba yang lebe mah loba urang ge jadi kieu ieu teh bener namanya ai urang mah kitu sifatna teh da urang mah teh awewe kitu nya tak ai mana mah meureun lalakina gitu kita tong munah maneh wae atuh cumohon ieu mah jadi nang atuh saking geus akrab jeung sia teh kieu ieu urang mah we lah jadi susah gitu tak ngomongna jadi upama teh mah mana yang bawa duit loba mah urang mah nya dulang tinaan teh gitu ai soal duit mah nuturkeun anu penting urang teh salamet lain ya cumohon salamet jeung ngeunah we di entok salamet tunggu ayo urang nak terus nak loba utang mah atuh urang nak entok ngeunah merasa kumaha tah lain ana urang teh ye ai pangam ku urang pan gampangan tukeunna kuring sok bingung teh lebena nya sing sugan mas aya aya rerencangan urang saha si Tata eta mah udah wetanya si Tata mangalabean jeung budak cerdas hebat waduh sagalana singket tapi tegas jeung ngarti urang selera geus atuh eta lebena nya ngan hanjaka kumaha geus pae ai geus maot mah keur naon atuh diobrolkeun mohon imak ngenangkeun kitu kejawe eta nu eta nepi atuh aya saurang deui saha eta mah nya untuk loba carita tah upamina ieu urang teh manehna diondang we ku urang tak pangawinkeun anak urang dadak sagede eta mah geus ka urangna teh nguna murah hargana untuk make jung tinggi-tinggian eta atuh geus aduh hanjaka di kunaon hari muntaber aduh ieu atuh rieu aya lebih muntaber segala ya atuh upami kitu mah kumaha eta kumaha ujang we atuh aya di kuring ya lebih mah aya atuh upami aya mah tak saha kira-kirana lebih naming si naming nya anu kalotean kan eta eta bisa lebih teh kumaha tah gegeran gegeran kumaha ari emas lain gegeran ngukul di gede amek jeung gede amek sih gede amek nah kumaha kungsi kumaha eta apaan basakeun ngawinkeun anu ditongoh kungsi kungsi nya da urang ari pantena teh pan nya si sa teh podo si Oim sana teh oh iya jeung si Nenden meureun oh budak jalan caringin waringin kitu dah nya cangkring pan keur dikawinkeun nya si Aji lakina teh inget ayeuna mah anu kumisan gitu teh nya Jerman teh juga Ambon gitu nih nya keur dikawinkeun tah kulobe naming cuma padah meureun ayu merenting gede kumis atuh runyah renyo padah ngabegekan pan dicabok panganten kulobe ai panganten sarua gede ambek mah daro digabrukan apa nu ngajak riweuh da lobe papuket di panganten di dinya aduh eta nepi ka kitu nya tah entong atuh kitu mah urang paung teh ayo gelut jeung urang tah siwa aming teh tah anu untuna murah eta kan nya ulah eta mah lobe eta mah riweuh sukan aya deui atuh pikiran ku ujang nya nanti lobe teh saha kira-kirana kuring teh asa boga aya lobe saha baucuk dah iya jelemana halus henteu eta mah lobe geus halus lah ngesip gitu eta mah halus pisan eta lobe halusna atuh urangnya kudu nyaho atuh nah nya ka jauh
Jauh di Irian. Weh, atuh kumaha urang ongkosanana, urang batan sakieu. Eta tuh ai mas kawin 5.000 ari ongkos lebih 2 juta. 2 juta kan. Jadi bingung atuh. Jadi nanti kumaha atuh urang teh teh tulus wae. Nah eta sahanya atuh jadi bingung pisan atuh kuring teh. Nya saha tuh kira-kira mah kieu we. Aya si Eman. Aya Ngan tukang elas. Dek kumaha ke pangantena teh dilasan kabeh. Jadi budaknya itu bisa molor kena. Ya tapi bingung kuring itu nangan lebih ge. Jadi lemu urang sakieu lobana lebihkeun ka eueuh. Da iya. Aduh tah lebih baheula nu pindah lain di fotokopi nya. Nya padahal mah nya lamun kitu urang teh perlu fotokopina we wungkul. Jadi kumaha atuh? Nah eta teuing atuh Mas tak kumaha engke wae kitu lebih mah. Kitu we atuh ujang sambil urang teh kitu mikir-mikir ye pi tanggaleunnana ujang bari ngapruk kitu. Nya teh kuring ieu maksudna cicing di degat nangan lebih sugan pika sore mangubak di balong kira ku hiji acan. Nah gitu waduh. Ya ujang mah sok ati wae sok jiga bocor ujang mah. Entar ngabodor gitu kieu mah. Pan urang teh serius ieu teh. Mangina urang pan bade bebesan. Nah, lah. Kejadina kumaha ye kira-kirana ye. Bener lebih mah gampang. Ya. Ayeuna urang kawin teh Mas, urang ngawinkeun budak teh urang sederhana we nya urang mah lah. Ih, kedahna kitu atuh zaman kiwari teh pikiran. Ya. Urang mantong make jeung juga batur lah. Nya. Lah ayo eta nangap bangsa Rolling Stone tong lah. Entong tok Rolling Stone. Ieu mah hajat ke di imah Mas geus. Ya, nya mending di imah Mas we mah hajat mending di imah. Ulah hajat paman urang Cina urang di Jerman entong lah. Entong. Jauh entong lah. Komo make jeung hayang tadinya makanya deurang entong pisan eta. Entong lah. Kira-kira kumaha nya upami di aya memang aya untuk jauh lah entong di imah urang atuh. Aya nu gede. Di mana? Ya. Aya nu gede di Tegalga. Kumaha di Baidinya. Heda Tegalga di Tegalan urang. Sangan anak kuring kulantarannya tukang main bal. Bisa jadi aja dinya mah ripuh Mas. Atuh nya kawin merenang-ngona dor jog nyokot bola. Dor di main balnya saya mah diajak main bal. Nya memang entong. Aku mangke Mas geus barang manten lah. Nah iya kek lanang yo untuk ngeunah yo urang yo. Untuk ngeunah yo. Jadi teh kumaha kira-kira anak yo ya sudah kuwi mah seukeun dengan dibunget Mas teh. Aing keukul entong gitu yo. Kira-kira anak yo anu rek diondang kira-kira supaya ulah loba teuing Mas menang malah. Ya kira-kira seberapa sederhana tuh lah. 2 jelema ge cukup menang mah. 2 jelema? Ya asal buta we wungkul. Ya coba buta itu mendingan 10.000 seurang mah. Aduh, 10.000 tepek wadah Mas nu aja. Nya kitu urang kuring mah teu pihak lelaki. Nya tapi urang teh kudu pada mikirannya da urang mah keadaan lagi atuh saling ngarti we. Ya Mas, ayeuna sanajan mah bahasa Jawa ge geus aya di urang Sunda lain. Cuma kuring urang Sunda upacara teh urang teh upacara Sunda we Mas. Oh, nganggo upacara ngadat gitu. Upacara adat lain ngadat. Oh, anu make jeung diiring-iringan gitu. Nya, ke festival. Paling-paling ayeuna teh meureunna upacara adat mah aya Capnog. Wah, entong sieun we ndok malah. Diurang we teh siap. Dek sabaraha puluh ndok asin. Nah, make jeung ndok asin. Coba nek tebak kapan bisa teh ngelayakan ndok gitu mah. Atur ngelayakan ndok asin mah ripuh mun kacugak panganten. Dan tentangnya di kumaha tak urang mah can ngarti tapi ditincak we engke. Naonna? Nog ayam. Aduh, ndok ayam gitu. Nya, tincakan. Eta teh geus digoreng can. Atahna, tincak. Tincak. Terus nyawer. Nah, eta nyawer kunaon eta? Terus ai nyawer mah ku bangsa beas. Aduh, atuh karunya pengantin beas diawur-awur. Meureunna ke katunggelan ku beas sakarung gitu kumaha? Saeutik. Oh, saeutik. Sakobokan ku beas gitu. Terus duit receh. Receh. Antong ngahina kitu nya ge urang sederhana. Entong ku receh. Ku lembaran we. Anu 10.000-an gitu atuh urang kudu nempokkeun gitu. Nah, terus upacara teh aya huap lingkung. Eta kudu ngahuap salingkungan gitu. Antar kira-kira sia mah entong gitu ongkos sederhana. Lain huap lingkung teh upacara ngahuapna mah duaan. Doan sugan teh sak RW gitu atuh urang mah. Terus engke buka pintu. Nah, tadi ge geus melongo malah pantong geus melongo make kudu dibuka segala lah. Tah terus geus kitu mah beres urang teh tinggal hiburan. Tah, hiburan anak ieu nya. Wah, tong mah gampang naon we teh saya aya. Dan penting mah ieu mah hajatna.
Selamat nak selamat tak tinggal selamatan, tapi kalau orang pakai karyaan pakai jung kayak hiburan gitu mah rada riur lah. Ya gampang Bang Jai Mas Nya atuh ya kuring di bisirek nengan anjing ngesoknya kubak tak. nya atuh dia we itunya atuh jalan-jalan sekali-sekali ka urangnya Di mana? apa eta di karapitan aing mah urang. Ayo atuh lah. Nya jung ya Mas jung. Eta bebasan Mas eta sarung tang kaluhur. Aduh nya ya pokok wae ieu sing bogo we kaluar deui. Sibuk ya entah buku ya kira-kira mah itu kumaha ya coba eta pengaturan eta mah anu di panggung eta panggung di kamarin sana geus kene bae coba aku mau paling ya sekedap kita pengantin geus datang waduh ya celaka ya jeung dia ding ngaceting wae ya protokolna ya kumaha ya jam seberapa kira-kira anak men gitu ya atau siap Mas atau aduh geus eta kursinan kan balat akene kitu kumaha itu jadi beresan lain nyusulikeun lain tenang maning aya tenang bari ka urang nyusulikeun paseur hansip tuh Mas dikerahkeun hansip tinggal hansip itu nepi ka mobil-mobil geus para antri kitu tuh geran Mas tuh mana aduh is lain gimana masuk ngaluas gitu itu mah malah pasaran disebut para aduh kira-kira atuh ieu entok sok ngaluas gitu ya coba eta jangan tadinya eta pangetakeun kursina atuh ieu ulah cicing bae. Beres Mas, tos beres. Tenang eta geuning shotnya juga belum masak apa-apa. Aduh, ampun. Sok coba. Aduh, nah itu tuh datang tuh, lihat tuh. Nah, bener coba. Para wargi di pangantenen pamegat sareng kula wargi kalawan diiringkeun ku para mojang parantos sumping. Aduh. Wilujeng sumping ka rombongan kula wargi ti panganten pameget sumangga calik di tempat anu parantos disayogikeun. Nah, itu minggir kan ini saeutik minggir atuh. Nah, kasihan jalan. Eta Pak Hansipna ulah cicing wae didinya tuh. Karunya eta panganten nandhepi ka jadi kitu. Sadaya pangtos pada arunina yen anu sarumping teh nyaeta di pangantenen pameget ari maksudna nyaeta parantos kahartos kusadayana kukituna sumangga gera daradad nya sasauran ka sesepuh di panganten pameget ulah asa-asa mangga. Para mitra anu sami-sami kusim kuing dihormat nampi urangna atuh Mas Sastro sakula wargi di dieu anu jadina budak na urang gitu Agung Cipayun sim kuring ngaraos bingah anu teu papadana cek pabasanana dibandingkeun jeung Gunung Tangkuban Parahu ge kabina sim kuring masih kena gede Gunung Tangkuban Parahu sim kuring Mas poe kagok pada campur ku bahasa Indonesia wae kumaha siapa itu para hadirin bapak sebagainya kokolot dari pengantin pamegat sanes. Di dalamnya perkawinan ini adalah merasa gembira karena hari ini hari yang ditunggu-tunggu oleh bapak atau Mas Sastro pun di dalam mengawinkan bapak punya anak yang lelaki. Di dalamnya kegembiraan ini bisa dibayangkan bahwa anak bapak
yang diperjuangkan gugur lupat nyawa. Sekarang tiba ada waktunya kawin atau pengantinan sesuai dengan jodohnya begitu. Bapak mengharapkan khusus kepada anaknya Bapak Ajat, semoga menjadi apa itu? Menjadi seorangnya pemuda yang menjunjungnya kemajuan, baiknya di dalamnya kampung atau KRT RK kita. Bapak dengan hati yang gembira, yang mengusahakan anak dari kecilnya sampai gedenya tidak terganggu begitu, sampai kecil dicat dengan akan adanya anak kakawinannya. Bapak adalah sebagai kokolot dari selain daripada bapaknya budak, Bapak juga sebagai kokolot kampung Bojong Cicir ini mendorong kepadanya pun anak, semoga anak Bapak menjadinya kemajuan pisan tahun, baik pemudanya maupun pemudinya, terutama di bidang olahraga atau keseniannya, sehingga Jucung menjogok membawa nama Bapak sampaikan nanyang begitu. Para hadirin utamanya Mas Sastro, izinkanlah Bapak dalam kesempatan ini memberikan pituah-pituah atau nasihat-nasihat kepada Ajat yang Bapak cintai dan diharapkan semoga kekuatannya, ketabahannya ada di dalam di dalam tawakalnya, ada kesehatannya. Bapak di dalam hal ini, maaf ini kalau ngomongnya rada pasiwo begitu, karena saking gembira terharu sampai kita gembira nyalak di Cikoro, sehingga Bapak sudah melihatnya Ajat ini ada dalam kabagjaannya yang dipusti-pusti ditiupan sama Bapak Ciletik, sekarang ada dalam kamuyan kejenengannya, sehingga semogalah baik di dalam kehidupannya maupun dalam main balnya ada majunya, sehinggalah semoga terutamanya kagok ya Bapak ngomongnya ya gembira teh, semoga sampai disaling-salingkan Bapak ini sama hadirin, tapi tidak ada apa-apa karena kegembiraan ini kawulnya hitung-hitung Bapak itu jadi Bapak maklum sudah tua, sehingganya semoganya kepada Bapak itu dalam omongan itu meskipun budak tapi kokolater, tapi tidak apalah, ini adalah gembiranya. Oke, nanti sebentar mau minum dulu sebentar, Bapak tidak kuat ini sebentar, mau dulu, mau. Para wargi lesumping parantos Jumaros kalayan pamaksadanana ku urang tantos kahartos. Salajengna sesepuh atanapi sepuhna di pangantenen istri oge tantos bade cumarios panganyanggakeun ka Mas Sastro. Jadi urang ngomong gitu. Jadi kieu itu para ngibu jeung bapaknya, para sederek sakabehna. Dina pamukaning papancat ieu sing ngabdi teh badhe ngaturaken sewu nuhun ka maraneh kabeh. Ngahiji ka saderek juru sabda saur urang bieu mah ngemsek gitu. Wis mere waktu kanggo sing ngabdi. Kanggo sasanggem dina corong ieu. Jadi kieu mimitina. Menggah dina ngate urang gitu, monyet-monyet ting sereset. Debatan nante bingah teh bet pencet isina mah ngerakeun pisan gitu. Ngerana teh sanesna nyahli bicara, bahasana henteu pugu, tabokna apuan, tingkah lakuna henteu resep lah gitu. Mung ngukuran taneuh karena ngajararangu atau kelas gitu. Muka-muka ngipu-ngipu bapak-bapak rejeung barudak kabeh
muga agung cukup lemburna jemal salakina gitu. Raos pisan guntur maju teh karagakan monyet putih bingah amar wasana suta dimaca gitu ya. Apunten gitu bingahnya iya ya kan teu kapalang panjinganana ya si jenang atau si panirate punyana gitu nah maneh apa henteu nginget-nginget karena janji rek mayar utang terus masinis kapungkur rek tuang anak kurang nyaeta si jenang ngapunten ulah gantung rayeun sareng eta para sasapu sedayana urang ngeunah jadi bersih upami masrakeun naon kitu pun anak mugi-mugi diitukan urang aya ngalengan kurungan anak urang cumuun sanes pate agulku payung buntut gitu merkina si jenang teh gaduhna garihal lontongna henteu parok bobokok gitu sak panon carang-carang gitu kapakan gitu mugi kersa merokna teh ieu mah dan tena teh kieu ieu teh ieu anakna urang upamina geus ngahijina tuang baik putrana abdi ya kumpira urang ku kokolot nanya jadi putrana teh dituang ku kokolotna sakantingan gitu kurang 3 pingpong ya mohon badai sekalian ditundukan sakitu pela yang ngomong tina ya carios pondok gitu pamina orang payuna gitu pilih anehna untuk ngunah gitunya di daharna eta mampu lah we duh urang teh ieu teh sepi anakna cicina di ngaranan si jenang teh dak lengket pisan atuh dak kungsi abdi ge ngarasaan duh pun anaknya sing bagja maneh engke lamun geus jeung si ieu nya jeung si ngajak maneh teh kudu daek we dahar lontong da eta mah ngayahna maneh teh atuh da ieu si ajat teh di katelah na teh si lontong atuh manis di jenang jadi lamun dihijikeun teh sia teh lengket we dong pisah-pisah gitu ngan bapak meureun olok jadi sakitu we ieu teh abdi teh cumarios aya suri aya setih nya ari setina mah dalina naon mesti pantes gede wawaas gitu ku abdina teh kumaha upami ieu pupar dosan gitu non karyaan hutang teh bapak jadi teh sepi mungkin nang ieu teh aduh anu bedar anu nyumbang ku abdi teh geus disebutan titatike anu 500 mah belah katuhu gitu anu nyumbang 2000 mah maneh ndogna sabeula gitu ndak dikit-dikit maneh teh kawinnya ka urang coba urang ngampodal hanas ieu imah geus digadekeun duit mah teu meunang nah urang teh ditangalelang ieu barang-barang gitu dan teu butuh barang urang mah maksudna aya cocokan segitu maneh cicing wae tu protokol teh urang geus teu ngeunah kieu teh oh atos kok cai maneh mah colok ke urang teh jiga nate atos mun urang kieu teh sangsara gitu mangga ari atasna cari deui urang barora bisa dieu marcina ge eueuh para wargi rengse urang nyaksian akad nikah sawer buka pintu sareng huap lingkung salajengna urang sami-sami bandungan nasihat bari disanggakeun ka sepuh panganten pameget nyaeta Bapak Idi margi naibna teh papaehan.
Oh, Bapak Sastro yang saya hormati, utamanya kepada para hadirin yang ada di hadapan saya ini. Sebetulnya kalau saya dimintanya nasihatnya adalah perkawinan itu sudah cukup. Saya kira itu sudah tidak perlu lagi panjang kali lebar kali luas. Di sini Bapak hanya akan adakannya berikan sedikit nasihat, terutama kepada masyarakat Bojong Cicir yang sekarang ada itu menontonnya di dalam riungan ini, atau juga yang tidak hadir di sini. Terutamanya yang akan Bapak sampaikan adalah mengenainya kepada olahragawan dan seniman. Saya hanya titipkan kepada masyarakat Bojong Cicir di dalam menghargakan atau menghargainya seniman atau olahragawan, janganlah sampai kata paribasanya kalau sedang nganyung diugung-ugung, sedang punya nama dipuja-puja, tapi kalau sudah tidak punya namanya atau sudah tiren keaktifannya lalu dipopohkan dengan demikian saja. Inilah yang tidak diharapkan, tapi berikanlah penghargaannya kepada olahragawan yang dengan senimannya juga. Kalau sedang nanyung dipunjung, kalau sudah punya nama dipuja, kalau sudah berhenti pun dari namanya atau sudah tidak lagi nanyungnya, tetaplah diberikan penghargaannya atau kehormatannya, begitu sewajarnya. Ini adalah pentingnya yang Bapak sampaikan. Semogalah menjadi perhatian untuk masyarakat Bojong Cicir di dalam menghargai olahragawan, terutamanya senimannya juga. Jadi hargailah harganya dengan sewajarnya. Tidak hanya sedang boga nama saja, tapi meskipun tidak boga nama juga jangan dipopohkan dengan begitu saja. Kalau begitu, kalau karena biar bagaimana sanes seniman dan olahragawan itu mengangkatnya nasib kita kepada mengangkatnya nama kampung kita kepada keharumannya. Jadi sekian saja nasihat dari Bapak, meskipun porok tapi singkat gitu. Terima kasih. Jadinya urang teh ngerasa bunga gitunya etak nasihat menikah nancep pisan na ate na urang. Jadi sedayana teh urangnya kudu nganuhunkeun jeung eta kudu naon ditengkeun ku urang sarerea. Jadi eta teh nasihat teh memang bener nak gitu. Jeung nak deui urang teh naon kudu diperhatikeun komo urang boga hajatan kieu. Jadi eueuh naon eueuh duit gitu tah kudu inget aja jika urangnya. Tah mungsak itu para wargi nasehatnya pondok tapi teu kararuguh rupina bakatku bagja. Para wargi asa kirang afdol upami dina acara pangantenan ieu henteu sakantenan nyaksian acara hiburan. Atuh acara hiburan anu munggaran urang sadayana urang sami-sami break dance jaipong disarengan ku Juju Juwarni. Pak, permis atuh ajan mah bade main bal heula. Aduh, Ujang mantep buku. Pan ieu teh hiburan teh kanggo Ujang. Nya upami kok wae hayang main bal sok sekalian tuh dina panggung. Ih, lain gitu Mas. Lain kitu kumaha? Ieu teh meureun bakatku cinta kana main bal. Oh, como. Siga urang we pan cinta pisan. Como, oh nya teu ieu kitu mah nya kumaha tuh urang terus nak ieu. Ieu nya hiburan mah urang teu perlu teruskeun hiburan mah tuh. Janten teraskeun mae kitu nya. Ya teruskeun. Sok atuh teruskeun teh jaipongan lah. Jaipongan wae teh, jaipongan. Tuh, panali jaipongan teh disebatan naon, Jat? Disebatan naon? Tendangan penjuru. Aduh, lain-lain Ujang Ajat mah sanes nu ngacuru. Ye, Mas lu lain-lain mah.
Cuma eta cenangan nu ngajuru, lain nu ngajuru tendangan penjuru. Oh, tendangan penjuru dasar budak e resep anak main balnya. Iya. Tapi ayeuna naon tak atuh hiburanana cerita. Kek mas, kela mas. Naon yo? Ya tata, itu saya itu tuh. Waduh, itu entong ngigal di luhur kenteng atuh. Aduhnya atuh jang eta turun ke peupus eta kenteng. Aduh, urang mah jadi celaka deui we tak. Kumaha lamun rek jaipongan di dia dihanapun panggung. Ya naon kalau ka jaipongan luhur kenteng. Aduh, turun atuh jang turun. Eta tukang cincau tanggungan entong dibawa kana luhur tangkal atuh turun ke di dia dihanap dagangna. Astana aduh, ampun. Ya teh kumaha hajat teh Mas atuh itu kumaha? Nah, ieu kumaha atuh keamananana yo. Pak eta punten anu ngusyuk tong dinya wae Pak atuh ieu menuju riweuh. Ieu kedeun Cingogo we tadi dia punten adalah nyingkir. Sanes balong eta mah baskom. Duh, naon cek copi ningka saeutik jeung saeutik atuh. Ningka cing ieu haling mang tukang pati tong kecerek-kecerek di dia mah haling mang. Jadi kumaha ieu teh kagok atuh nu jaiponganana ari kieu mah. Lah eta naon tak nu ngalut-ngalut itu mobil make arah suka kieu. Ieu ngumah mobil mah sanes di dia itu paliwetan. Aduh, kena ieu nya kesalahan wae ieu jadi riweuh kieu ieu hajatan teh. Ya hanapun panggung ada ngumah mobil, aduh riweuh pisan. Kumaha ieu teh atuh? Ah, ieu mah teu bisa dicarek jigana geus teruskeun naon ieu kira-kirana ieu. Nya naon kieu? Awas lamun teu tartib ieu. Teu tagih tarik-kali kana kenteng turun. Jangan turun kasih bisi maneh dibledok sia kuburan. Mas ulah gitu Mas, eta teh hayangan. Atuh mah jadina urang kool atuh. Ye, gini itu ngigal talin budak lebeh gini. Paingan tadi maneh kita turun panaming. Paingan kita tuang mungun kala ek-ek aji dinya. Turun sia. Setengah gitu ka sepuh teh. Cing panaming turun. Cing teh turun bandring jang. Itu kalau itu boga era siapa keki didinya. Dia maku-makun wae Mas keur gumira. Ayeuna naon liburan teh cik nyai protokol. Nah, ieu si nyai kan nyengek wae dina juru mani sok udah kalah pase ya si Mas mah. Sok atuh kadina naon deui ieu ayeuna liburan. Rupina para wargi, Mas Sastro sareng Pak Ibing teh dinten ieu mah leres-leres kakaulan. Masih seueur keneh hiburan anu tiasa disaksikeun ku urang sadaya. Para wargi nyanggakeun lagu senja di desa bade kapidangkeun ku Nova Mardiana. Kunaon Mas? Kunaon ieu teh kunaon? Aduh sugan teh kopi. Naon? Mas, biar siap. Oli kakang jadina teh. Nah, atuh sok kira-kira Mas. Tak salah anu eureuk kitu nya. Nya eta atuh duka teuing ieu teh. Kunaon? Ieu teh, tah gegugup kieu ieu, arek nyeungeutkeun udud curug di beuleum ari udud dipikeun. Aduh. Jadi peuheur kieu ieu jadina teh nya. Aduh sing lah, naon deui ieu bagi ieu we ngahibur ieu sumut ieu teu meunah ieu. Sumut teu meunah ieu. Ieu teh jadi gugup kieu ieu teh. Aduh, ampun. Lainnya, kieu geuning dahar oli mah nya. Itu anu masak atuh deui kumaha atuh? Lebih turun tina suhuna anu masak di luhur. Cik turun. Turun sia bisi dikemplang sia kuburan. Kumaha asa teh pararugu pisan atuh ieu teh. Lain-lain ieu pemain band punten. Ieu, punten ieu. Eta nu dicemplang teh geus sanes gitar cukil. Turun gentaskeun. Palingan eta nu dapur ribut cukil ka bawa ka dia atuh sia teh nyerakeun gitu atuh. Kumaha atuh da isi parupa wae. Eta keur naon atuh garpu digugupuk ka panggung. Itu aduh keur. Saya teh Mas ieu paingan oyang ieu panggung. Tadi nu dihanap bayar ogtah. Naon eta? Kita ku saya ngara gaji panggung. Turun Ieu bebenjit nyaannya, ieu bebenjit ieu. engke geus ngeusan. Panggung mah dicakat lain ayeuna ngara gaji. Sok-sok geus haling ieu haling. Sok budakna ka ditu, budakna ka eta tukang SD naon atuh ka dia asup dia tuh. Kumaha atuh nu parupa wae atuh. Pak, Bapak, eta tukang cukur pun ulah nyukuran di dinya, Pak. Eta kagokeun hadirin. Ieu kumaha? Tos atuh nu sasalaman eta tong trasi dengkek, atos wae. Itu tamu jeung tamu sasalaman. Itu ka mana ka pengantin saya teh Pak. Jadi ngalungit kitu. Aduh, henteu ngeunah ieu eta parantos atuh perantos. Eta jeung tong jeung nyakuan emping atuh. Atos cekap ieu nu sami teh akan ka bagian garahakan. Sok. Tos sok itu. Mangga
nyai protokol naon eta itu rasueun teh hiburan teh. Mangga. Tapi Mas Sastro sareng Kailing lungsur heula ti panggungnya. Lungsur kumaha? Atuh da ribut wae ya. Atuh dateng ngeunah ieu aduh. Nyasakeun atuh turun lah sakedeung lah. Bari ningal hiburan para wargi biasa bari ngaleueut aya-aya. Tos disuguhan naon bae itu mah? Lahang. Lahang. Enyak naon deui diulang dah sederhana atuh lahang kok karakan kemarin. Terus nanti ini? Nah yo aya ka jerukna we wungkul gitu nya. Kulitna kumarane dahar. Atuh kieu we aya namanya Mas nya. Para wargi urang diajak joget. Diajak joget. Ya mah joget mah geus karesep di bubudak gitu nya. Bangunna atuh joget teh. Ngono atuh sok joget mending ge. Laguna teh Mas Cir Gobang Gocir. Tah bade disarengan ku Ajis. Aduh, Cir Gobang Gocir. Waduh, ya mah Cir Gobang Gocir. Nyangakeun. Upami joget dia maju ke hareup disebutna naon Jat? Offset. Sane satu labu ngaranna. Mas mah. Keke masuk pula masuk. Cuman hop. Cuman kumaha? Ya anu dangdut tukang kenangna saya. Saya si Udin ya. Ya kumaha ieu teh? Naon kitu? Yen ditakolan lain kenang geuningan eta sirah budak. Udah punya eta anu. Tingali budak keur tengah goler. Aduh, geus atuh enggak samar dia ka pos kantor atuh. Ka pos kantor ka dokter meureun. Eta Atuh itu kumaha atuh aya menang nepikeun ka taingan kenang beb-beban meureun sirah budak ieu teh. Budak sirah budak. Mun ditagi ditenggolan nya. Ya itu ieu nyanyi ngeunah kocir teh budak. Bulu budak benjoki teh ieu. Nya aduh aya wae atuh kumaha ieu teh. Atuh salah tandake kan nya buru-buru lah bisi kumaha onemna. Kumaha onam. Eta. Kumaha oneng. Eta bisi paeun gitu. Mah eta tukang patri rek naon jauh deui. Astagfirullah. Maknya ieu ulu budak di patri. Cing atuh sing karunya itu kumaha atuh. Cepi atuh. Tinggal eta tukang balon tong naik ka luhur jah. Turun jah. Buru-buru eta budakna kanggo ulah atuh pasingan ngaleueut ulah ngaleueut. Ibu punten tabu anu ngalarean sanes baki teu geuningan drum. Duh, paekeun ka luhur. Paingan tukang drum keleuwehan ieu drumna dipake cikopi. Aduh, bu gentos bu. Gentos. Kumaha? Ieu teh kumaha nepi ka riweuh ieu? Bu, ampun ieu mah. Punten tah anu ngomah mobil cek abi kita tadi atos. Beres itu jol di outlet. Kita bari naon bagi turun mesin di dia. Ngalih. Copinya ya nyuunkeun peratosan barudak ulah endeukeun-endeukannya, ulah endeukeun-endeukan dina etanya dina organ atuh. Nah, lain budak sama kolot geuningan. Ya eta beda huluna buta kitu atuh. Bu, ieu mah cing punten turun. Sakedap ya. Sekedap. Iya kado ti saya ti hanggul. Aduh, nya ieu atuh ieu kaberat-berat ieu teh jamual ngabangun atuh. Copi engke deui atuh ieu bapana geus liur ieu. Tak budak ke nyokot cau dia atuh. Cau kan dua siki deui teh. Ampun ya mah hajat. Ini asa rayeuh pisan. Ya rombongan naon Pak? Pulang kuda lumping. Moal kuda lumping moal. Naon dia atuh puguh-puguh. Teu kecawe kuda lumping tong gitu maneh. Apa eta teh geus terang kabegina pisan maneh. Oh paingan atuh itu nya kuda lumping. Bangke demonstrasi mah dina acara ulah nuang gelas ayeuna atuh. Jeung di panggung lain di dapur kieu. Ieu kaingan gelas lalu hitam. Mawa selosing kali 3 siki sia teh kumaha ieu teh? Diakan ku kuda lumping. Wah, ampun pisan ieu mah riweuh. Aduh, tak kieu ya bingung teh.
teruskeun ya hiburanna ieu. Sok nyanyi naon ya enak nyanyi. Aduh, ampun. Aduh, rupinanya ieu tos ieu gitunya urang teh sedayana terus ningal kesenian yang rupi-rupinya aya ngejogetna atuh aya keronconganana atuh aya naon teh bena kitu tanya. Tapi ieu kaayang urang teh teu akan sumping wae ieu. Naon? Aduh, meuni ieu mah boga pesan teu ngarti di. Naon, Mas? Naon? Cuma lapan di daerah abi mah geus biasa tradisi. Naon teh? Upami aya kidian sok make kuda lumping gitu lah. Oh, nya. Alae kumaha Mas nu boga hajat mah. Mohon, tapi urang teh kedah dibantu atuh dugi ka pasedek-sedek wae kieu ieu atuh. Janten ieu kecopi gerak panggung saking agungna janten ngalitan. Ya tuh Mas, urang gedean heula panggung ayeuna sempet mah. Aduh nya moal atuh ieu teh kumaha pikiran mane nya. Ya mah atuh saya ieu budakna dibalang-balangkeun. Karunya atuh. Cuman maksud urang emosina mundur gitu. Ya tuh urang kumaha panganten urang pinah we. Lah, panganten itu geus ngantuk kitu kumaha ieu teh. Dia jeung sasalaman pada engke deui artinya kayang teh. Cuma terus wae sesalaman coba urang keur ngomong, ya lungun ranyong pisan meni aya anu kana hulu segala tuh. Da eta marukan jenol dina benok teh marukan leungeun meureun. Ya meureunang kitu samarokna encok meureun. Aduh entek buku ya. Tah atuh ayeuna kumaha ieu teh jang ieu? Naon ayeuna atuh teh? Ah, duka tuh ye nyangakeun nya ieu. Ieu naon ieu? Tenang Mas, tenang. Pokoknya keseneng Mas pasti aya mohon. Jadi aya aya. Ieu teh kasenengna pun anaknya, kasenengna urang gitu nya. Nyai mah teu resep meureunnya kan. Teu nya entong gitu kudu resep we gitu sayang. Resep ka Mas? Ya lamun bisa gitu, bisa kalian gitu. Mang ngomong aya lebe gitu. Nyai masuk rupi-rupi ka ate. Ya, terlalu, Mas.